Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, wilujeng tepang deui sareng sim kuring puntennya. Lebukna acak-acakan kieu, aduh ampun. Wilujeng tepang sareng Kang Asgar sabaraha kanca tah kitu wargi di mana wae ayana mohon. Urang tepang deui, urang keureuh deui nyata dina lalakon dina dongeng mohon tah kitu. Dongeng Sunda Tiwari tah kitu mohon. Nyata anu nyanak jejer carios. Lasmini ngalalana tah eta. Lasmini ngalalana ieu teh cipta karyana nyaeta Kang Sejakalana tah kitu. Atuh sateuacan ngalajengkeun cariosna nyaeta caritana Lasmini ngalalana nu dina bagian ka-10 mohon dina wengi ayeuna. Panginten sim kuring ngabagiakeun panginten nya Kang sadayana kaum dangu atanapi anu ningal dina acarana wengi ayeuna ieu. Panginten salam baktos Kang Jujun Zakaria mohon dicemahi oke Kang Zainalna tah kitu. Oke Kang Kun tah kitu nya mohon wilujeng wengi. Oke anu aya di daerah Cipuntu pangintennya Kakang Udeng Bawana sabaraha kanca. Oke anu di Ciparai Kang Didin Suliwer mohon tah wilujeng wengi tah kitu nya. Di Ciwideyna pangintennya Cep Gustian tah kitu mohon wilujeng wengi Cep Gustian. Atuh nu di Soreang panginten Kang Haji Yayan Jatnika oke sareng Cep Abilna aseueun nu di Soreang teh eta mohon teu tiasa disebatan hiji-hiji. Anu di Pameungpeuk mohon tah pun raka tanya mohon nu di Kiara Koho oge anu di daerah Tanjung Sarina mohon oge anu di Wetana pangintennya ye Ki Sunda mohon tah panata calagana nyaeta di Radio Garuda wilujeng wengi salam baktos ti si Mabdi pangintennya. Oh mohon tah panginten anu di daerah Cipati kepali ditu Citapen pun bibinya sareng penawang tadi dinya tah anu di Cianjur pangintennya emah sareng putra sadayana mohon sing aya di nasihat walafiat sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon anu hapunten ya anu teu kasebat. Cep Eri Birama tah di Cigonewah mohon oge Cep Kojai. Salam baktos ya di Kang Asgar sabaraha kancanya atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos wargi man urang lajeng wae nyaeta anu caritana Lasmini ngalalana dina bagian anu ka-10 wilujeng wengi wilujeng nyakseni.
Poe nu harita poe nu kacida bagjatur endahna eger dua nonoman waktu harita nyeta Lasmini sareng Permana. Aruplek harita duaan disau ngobrol ngaler ngidul antawis Permana sinareng Lasmini. Jelas harita wilujeng wengi salam baktos pangintennya Ki Sunda. Wilujeng wengi atur nuhun tos hadir. Jelas harita cek Permana ka Lasmini lupina urang teh asa uplek teras di dieu. Dupi apa sah ibu ayah di bumi? Itu harita cek Permana ka Lasmini. Mohon akan apa sareng ibu ma ayah? Kitu harita cek Lasmini ka Permana. Urang teh asa kajongjonan pisan di dieu nya. Harita Permana ka Lasmini Semohon atuh panginten dacan ieu nanti pas dacan kanepangkeun sareng apa sareng ibu. Kitu cek Lasmini ka Permana. Wilujeng wengi cep ait iya CS nu di Pamengpeuk. Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah sehat. Kumaha sawangsulna di Pamengpeuk ieu? Atur nuhun ieu tos semanconya. Dina wengi ayeuna ieu dina dongeng Sunda Kiwari anu nyanak jajarnya eta Lasmini ngalalana. Atur nuhun CS. Semohon hayu atuh urang tepangan. Hayu atuh kan urang tepangan da panginten araya di bumi. Itu cek Lasmini harita ka Permana.
Ayo atuh Kak. Urang nepangan apa sareng ibu. Harita teleleda harita permana dua anana harita atuh tuluy miang nyaeta ka rorompok atanapi ka bumi saja nepangan Den Jaya katut Nyonya Sinyo nu aya di rorompok. Teu sabaraha jauh ti saung ka bumi Den Jaya teh. Harita tos kasampak di ruang tamu Den Jaya sareng Bu Sinyo nuju caralik duaan na kursi panjang siga anu ngahaja ngantosan semah tamu rerencangan Lasmini. Sanggeus aya di lebet bumi permana mah sanggeus ngucap salam harita langsung bae nyolongkrong munjungan ka Den Jaya oge Bu Sinyo bari rengku hormat sopan pisan permana teh. Harita bari kedal kulisan nyaeta nu ditujukeun ka Den Jaya katut Bu Sinyo. Hapunten hapunten bae apa sinareng ibu nepangkeun abdi permana nyata kakak kelasna sakampusna Neng Elas. Kakak kelasna Neng Lasmini itu harita cariosana permana ka Den Jaya oge Bu Sinyo. Harita Lasmini ge mairan obrolan. Apa ibu Lasmini ge hapunten. Kajongjonan tadi tete murang heula Kang Permana ditepangkeun sareng apa oge ibu. Da kalarasan Kang Permanana anu nepangan Lasmini anu nuju di saung tadi teh apa ibu? Tenanaon gelis apa ngamaklum ari pamidina palidinya nama
Kitu harita tembal Den Jaya dari pisan. Sumuhun lah gelis terserius terserius ibu ge ngertos berkawis di palipinya nama Harita cek Businyo ge nyambung obrolan. Den Jaya oge Businyo tisaprak anyaran ditepungkeun jeung Permana sobatna Lasmini. Geus kataji ku sikap jeung sopan santuna jeung hormatna Permana kanu jadi kolotna Lasmini nyaeta diri manehna oge bojona nyaeta Businyo. Kataji ku kasonagarana Permana katembong cing cirining jalma terpelajar rengkuh hormat sopan santuna Permana kanu jadi kolot. Kitu oge deui Permana sabalikna. Kataji nyaeta ku kolotna Lasmini. Ku someahna Den Jaya sareng Businyo anu dareh deh bager pisan katinggalna teh ku diri Permana. Arijang Permana linggih teh di mana teh ya? Apa mah oge ibuna nembe apal nembe tepang sareng nembean pisan pendak sareng salira dupina nya dan namean ka bumi ayeuna pangintannya ka dieu teh. Kitu cek Den Jaya anu mimitian muka obrolan anu ditujukeun mere pertanyaan ka Permana. Harita Permana nembalan pertanyaan ti Den Jaya. Apa pami linggih mah abdi teh biji Calengka apa oge ibu. Walon Permana harita ka Den Jaya oge ka Businyo. Deuh lumayan oge nya lumayan oge rada tebihnya. Ayeuna model ti mana tuh teh di Calengka ka dieu ke Bandung teh lumayan eta teh kasep jeung Permana sanes naon teh sanes jarak anu caket eta teh. Tempas Den Jaya harita sumuhun apa ibu lumayan tebih pami angkat itu ka dia teh panginten kana 2 jaman kirang langkung panginten apa ibu. Kitu harita cek jawaban Permana ka Den Jaya oge ka Businyo. Memang tebih kami itu
berangkat nanti Cicalengka ke Bandung cepel mana angkat di Cicalengka nganggo angkutan atau napi kendaraan umum panginten atau napi kumaha. Cek businyo milu nyambungan obrolan harita. Henteu apa ibu? Awon-awon oge alhamdulillah aya motor kagungan mung ayeuna motorna nuju di servis sareng nuju ganti oli kaleresan di bengkel itu tuh paling ditu di rerencangan. Da pami naon teh pami ti kamari mah mohon serta acan di servis mah masuk di anggo ayeuna nuju di servis di rerencangan sakuliah abdi apa oke ibu kitu harita walon permana ka businyo oge dan jaya. Belum yang wangi cep deden bestandi mohon aduh alhamdulillah atur nuhun. Ya nuju iya nuju ngadongeng gitunya carios nama ya teh urang teh ngamumule budaya Sunda tak gitu di perkawisna nyaeta di antawisna dongeng Sunda tak gitu mohon. Salam baktosnya sadayana mohon aya di Cianjur. Di palidinya panginten ya daerah naon teh Cijatem gitu. Malihan mah abdi tiasa sumping ka dia ge dijajabku rerencangan dibonceng kena motor apa ibu. Saterusna harita permana nuluykeun obrolanana. Baru kata pengintannya di jajabkeun jang ku eta ku rerencangan ujang ka dieu teh nya ka dieu dugi ka dieu teh kitu. Dan jaya harita ngawalon deui sumuhun apa ibu permana harita nempas deui satuluy nama dan jaya katut ibu sinyo oge Lasmini nuluykeun deui ngeueupan obrolan panjang lebar harita ujang hari apa mah sareng ibu ngaraos atau binga reus syukur alhamdulillah upami jang permana tiasa raket deket jantan sosobatan sareng anak apa mah oke ibu mohon anak apa oke ibu ieu putri apa Lasmini teh nitip bae sing tiasa pada ngapi ngajaring sanes kanten pami diantara anak apa ieu Lasmini sareng jang permana misalkan aya masalah-masalah sing tiasa ngalarat ngararapi sangkan repeh rapi itu tah yang permana oge hidup please nya. Dan jaya harita mere pepe pepeling ka Lasmini oge permana anu sakitu ecesna
nutur ka harti eta obrolan nyaeta ti Den Jaya nu ditujukeun ka Lasmini oge permana. Sumuhun apa Ibu ditampi pisan sanes kanten sadaya pepejeuna apa oge Ibu ngaturkeun nuhun katampi apa katampi ku abdi destokeun. Itu harita jawaban Lasmini oge sarua kadalna permana ge kitu sarua jawaban sarua obrolanna seperti Lasmini jawabanana nyaeta nampi tina sagala pepeujeut ti Den Jaya ka maranehna duaan. Duh berenang non teh ieu teh asa siga diangurkeun ieu teh nya jeung permana. Asa teh disuguhan ieu teh leuteun pangintennya. Kitu harita cek sasauran Den Jaya ka permana. Apa parantos Ibu tadi ku biasih pan dianteran ka saung. Harita cek permana ka Den Jaya. Tegung silila sanggeus ngomong kitu teh biasih ge norojo mawa leuteun sareng opieunana. Nyata anu kakantun di saung inisiatif biasih anu tadi ngaleos deui ka saung nyandak leuteun sareng opieunana nu teu kacandak tah kitu. Apanan ieu Aden? Pan ieu keur dicanak deui leuteun sareng opieun mah. Tembal lebih asih bari ngeukeui harita bari nunda susuguheunana dina meja tamu. Aduh ku Ibi tadi teh hilap teh kabantun mung alhamdulillah ya terus dibantun bieu di saung ku Ibi. Atuh Ibi syukur we alhamdulillah. Tah atuh ujang kasep geura kreuyeun deui harita geura ngopi deui tah opi leuteunana atuh Ibi ka itu pangdabalkeun deui kopi tah ci kopi atuh pai naon we bisi hoyong eta hoyong sirup atuh painten damelkeun kitu Ibi. Harita cek Den Jaya kebiasi anu sateras nama harita biasi ge ngaleos deui ka pengker nyaeta rek nyiapkeun kopi atanapi leuteun nu sanesna. Eta atuh disambi sok kasep leuteunana dileut wayahna bae di dieu mah nya ceu permana saya aya bae nya. Harita cek Den Jaya katut businyo ka permana miwara ngaleueut. Sumuhun Ibu apa hatur nuhun pisan ketampi pisan ku sim abdi. Aduh hapunten pisan abdi ge dongkap ka dieu teh panginten teh jingking teh canak apa Ibu. Harita cek permana
tenanaon ujang geuleuh kudu kapna ka dieu silaturahmi neng ge apa jeung ibu mah geus bagja pisan Kasep. Alhamdulillah urang tiasa patepang pampruk jongho punten di dieu nya. Kitu harita cek Den Jaya nu ditujukeun ka Permana. Kang Permana Harita cek Lasmini ka Permana. Upami tos wangsul ti dieu bade teras ka mana Kang? Cek Lasmini mere pertanyaan ke Permana. Akang mah paling oge paling ge Kang Permana mah bade ka jalan ABC pan nyata bade nyandak motor anu terus diservis di di bengkelna rerencangan di Sepuna Darwita gitu neng. Gitu harita tembalna Permana ka Lasmini. Panginten Kang Permana mah panginten di jalan Braga teh engke naik oplet anu ka jalan ABC gitu kan? Itu cek tempasna Lasmini ka Permana. Penginten nya gitu penginten neng. Upami Kang Permana teh dijemput deui ku Kang Darwita mah ka dieu panginten kapaksa dah naik oplet. Atanapi naik beca panginten kitu tah. Soalna mah da lumayan pami mapah ti dia ka itu panginten ada tepi. Itu jawabanana Permana ka Nyi Lasmini harita. Alah geuning apa oge ieu teh ibu ieu teh geuning tosonten sanes kirang ngupami Kasep apa bade kabongkar heula ieu teh. Punten atuh pengintennya. Abi oge ya teh penginten apa ibu hapunten pisan pengintennya. Ieu teh geuning muhunda memang tos sonten penginten sanes kirang upami antarapi sanes tebetah atuh abi teh penginten kumargi bilih engke abi uih kawengian mulihna ka Cicalengka. Apa ibu oke neng elas Permana bade amitan pengintennya. Kitu harita cek Permana nyaeta nu ditujukeun ka Den Jaya Businyo oge Lasmini. Apa ibu oke ninglas akang bade permios heula pangintennya bade dikantun heula. Oh atuh Akang semuhun hati-hati di jalanannya. Oh atunya atuh pami bade ngeureuy mamunda kumaha deui atuh ari apa mamal tiasa nyarek-nyarek kata nabi kumaha kitu nya. Iya betul. Kalau mau itu memang harus hati-hati ya di jalannya nanti. Kitu cek Businyo harita. Nya atuh pami bade ngeureuy miang mah sing hati-hati di jalanna. Nya Kasepnya Sumuhun apa sanggeus amitan harita
anu satuluyna permana harita uluk salam kanu aya di dinya anu satuluyna permana keluar ti bumina dan jaya keluarna permana ti bumina dan jaya teh dituturkeun ku Lasmini dijajabkeun ka lawang gerbang payun sabari mukakeun gerbang anu toleh diseloti lebat kulutra karita panto gerbang dibuka ku Lasmini barang brai muka harita katembong di luaran di sisi jalan harita geus nyampak Darwita cicing nungguan harita Darwita nungguan permana keluar ti wewengkon Bumina dan Jaya Aya gening eta Kang Darwita tos aya di payun. Cek Lasmini harita langsung nanya ke Darwita Padahal mah tadi teh Kang Darwita teh langsung we mencet bel pangintennya da bakal aya nu muka panginten ku piasi atanapi basuha gitu cek Lasmini harita ka Darwita nyata abi teh da kesempatna mada malami-lami gitu Neng Las mungka dia teh ngajemput permana sareng memang bade aya bujangan deui gitu harita gitu cek Darwita cek jawaban Darwita ka Lasmini engke we pangitannya pami naon teh sanes waktos pangitan sanes waktos deui ka dieu sareng permana ngahaja silaturahmi nya gitunya harita Darwita bari ngicepan ka sobatna permana sumuhun tak gitu panginten Neng Las hapunten bayanya aya nama panginten moal tiasa lami-lami soalnya mah pangintenan kahiji aya dongkapaneun deui eta sareng nya gitulah asa rada naon teh asa teu pada ruguh tah gitu harita kitu walonan Darwita nyaeta nu ditujukeun ka Lasmini sabari Noel permana meureun ngajak buru-buru ini tidinya meureunnan manehanana boga tujuaneun deui atuh sumuhun ngartos Las ge upami kitu mah Kang mohon atuh mangga pilih bade aya kapal yogi anu bade di tepangan deui mah harita kitu cek Lasmini ka Darwita nemalan deui nyelas ku akan di kantun heula nya cek permana amitan deui ka Lasmini sumuhun mangga Kang Kang permana oge Kang Darwita atuh harita geus kitu mah Darwita nyelah motorna gerung harita digerung-gerung
motor geus dihirupan celak harita Permana numpak motor dibonceng ku Darwita telila ti harita biur atuh harita motor maju anu ditumpakan ku Darwita oge Permana ngabiur indit nyaeta ngajugjug ka jalan ABC. Lujeng wengi kangge Mbah Gayot lujeng wengi mohon kangge sadayana perwargi di mana wae ayana tak kitu sajongjongan Lasmini mencrong motor anu ditumpakan ku Darwita oge Permana sanggeus teka tembong deui harita motor anu ditumpakan ku duaan teh antawis Darwita sareng Permana Lasmini oge harita lebet deui ka jero sabari nutupan gerbang pantok jeung sakalian dislotkeun deui ti jero. Salam baktos mohon Kang Mbah Gayot mohon lujeng wengi cep ait oge mohon aya di Pamengpeuk cep Deden mohon cep Deden Bustandi mohon lujeng wengi ya Kang sadayana nya nu aya di Jawa Barat punten nya ye atuh oge anu di luar Jawa Barat lujeng wengi mohon disarengan sim kuring di dieu mohon ya nyaeta nyandakeun dongeng kiwari nu nyanak jajar Lasmini ngalalana karya cipta cacakalana tah kitu. Tepung poe harita tepung poe ganti minggu tepung minggu ganti bulan tisaprak harita Permana nepungan Kabumina dan Jaya nepangan Lasmini teh kira-kira tos aya sabulan langkungan mah hubungan Lasmini jeung Permana langkung manjang janten layeut deukeut pisan puguh ge itu jeung ieu geus pada cop lir jiga sahate bae. Permana ka Lasmini tos neundeun rasa kanyaa kitu deui sarua Lasmini oge sapamadegan neundeun nyaah ka diri Permana. Saminggu sakali mah Permana ge sok ngahajakeun nepungan Kabumina dan Jaya nyaeta tayalian nepangan Lasmini anjang sono bae beuki loma beuki caket sareng Den Jaya katut businyo biasih oge mangsuha kitu tah pramiarsa panginten di antawisna dua nonoman nyeta Lasmini sinareng Permana. Ayeuna urang malikan deui lalakon lalampahanana Melani sareng Darwita anu katunda nyaeta di payun teh
Aduh waktosna see pramirsa. Lalakon Lasmini ngalalana dina nu bagian ke-10 panginten dicekapkeun heula dugi sakieu heula nya punten. Lalakon Lasmini ngalalana cipta cezakalana pangintennya urang lajengkeun deui dinten enjing nyata dina lalakon Lasmini ngalalana dinu bagian 11 pangintennya dinten enjing. Urang silih doakeun sadayana mugi urang sadayana sing aya dina sehat walafiat, sehat sinareng salametna muntah kitu. Dongeng Lasmini ngalalana dina bagian 10 dinten ayeuna panginten dicekapkeun sakieu heula. Simkuring Kang Asgar saparakanca di dieu. Hapunten anu kasuhun bilih aya ucap tanapi naon wae nya anu kirang katampi panginten sadayana pramiyarsa. Hatur nuhun anu tos manco sadayana, hatur nuhun anu tos ngaserekeun panginten ieu dongeng Sunda kiwarina anu dicandak ku simkuring Kang Asgar saparakanca di dieu. Amit mundur amit mungkur sakitu nu kapihatur enjing urang teraskeun deui. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios permiarsa